Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Suroman ngantelkeun heula palu gedena kana sirahna si Dugul. Geus kitu palu gedena diangkat ka luhur rek dipake ngadagor sirahna si Dugul. Tapi samemeh palu gede ngadagor kana sirahna si Dugul, harita aya ciri manu ngajoelak sarta langsung narajang ka Oman Sureman. Joelak cilung sauk hiuk. Jiri menu anyar datang teh panarajangna kena ngahantem dadana Oman Suraman mun harita terikat ngagajeng luncat ka tukang mah sawuk yuk kecileng Oman Suraman anu ngagajeng luncat ka tukang harita mancuh gentang tunganana. Oman Suraman jawara Gunung Haruman merhatikeun kana jirim nu anyar datang. Teteh lah nu anyar datang teh si Terogos Hideung baraya. Oman Suraman mah da pugu karek panggih harita. Sasat anyar pinanggih keur manehna mah si Terogos Hideung teh. Saha si Laiga? Udah ngajar si teh. Datang-datang langsung narajang, kurang ajar. Si Lai ngaganggu kana tindakan urek dilakukeun ku dewek. Jelaskeun ka dewek saha si lain sia, ha? Si Terogos Hideung malas tetepan Oman Suroman terus nyaritana teu kaharti barijeng leungeun apa peta. Bebejedap bedendale sebodalap urun empludan. Wah. Jadi si lain pang nama ke Terogos Hideung lantaran galasa boga rupa goreng patut gitu kumaha? Ngahalangan kana tindakan dewek sia. Antara lantaran teu tega ningali bencongna babatok si Sanusi anu dugul boncenang herang. Gimana siling asal ha? Babajadela de bebodeba. Wah. Tujung kolot goding to bisa lain teh gedingan. Jauh-jauh datang ka dieu. Si lain rek naon sabenerna ha? Babajadi ge? Ha? Dagang toge? Baba dalam belaku kujuban. Hahaha. Kumaha? Rek kadon nguseup terus biakeun eupan. Ayeuna rek minta eupan ka dewek. Anu teresep kana nguseup. Si lain masalah alamat sia teh. Kumaha? Jujurna ponok atuh kurang teu sajeungkal kumaha. Najan ponok tapi rancing. Aduh sarua jeung dewe kita mah goblok. Nguseup make jejer ponok mah. Alah. Nguseupna ti peuting eta kumaha? Mental dituduhkeun imah lanang ora sagarupa si lain teh gagabah si lain. Memeh ku si lain ge ku dewe heula sia teh. Kumaha? Beungeut dewek goreng patut. Najan dewek goreng patut kangaranan pupu lemur mah moal aya awewe anu wani nolak deuleu sia. Bina-bina teuing sangahina teh kumaha? Ngomong lalu balik sa tetong balik papata kitu sa teh
dah ceda wala gede berawek kejenal aku menurut deui dalam doling pak dolingong wah hayang jaku dulur ngaliung dahar jeung balado entok ieu kumaha Oman Suroman jadi kagetan waktu aki rumaji sakti anu jadi guruna geus aya di gigireunana nyurungkeun badan Oman Suroman ti gigir bari nyarita hei nih maneh hasok dur mundur sia Soman geus bugu jama pego nyarita teu parugu kalaka diajakan ngobrol wah iya deh bung nyambung sakoplok moal mah nyambung ieu mangkeluk rek ngabela si Dugul anu jelas lain tandingan si laing Soman dur mundur si laing ningali titipan jadi guruna samu anu munderi karita Oman Suroman jadi ngartieun anu jadi guruna nitah mundur ka manehna sangeusna Oman Suroman mundur harita aki Ramuji Sakti netep seukeut ka si Trogo Sideng bari nyarita kedatangan si laing dina waktu ayeuna rek ngabela ka si Dugul bener gitu babaca dabelele sia wek dewe kungsi ngadengi ngeunaan si laing nu disebut si Trogo Sideng ya jadi keur dewek geus moal loba nyarita neh maneh rek ngabela si Dugul ngandung harti kudu tarung ngalawanan dewek wek sia si Trogo Sideng langsung harita ngawaun pasangan sikap jeung caritaan aki rumaji sakti geus jelas nangtang ijen jajaten ka manehna sok hasok si laing anu jumaju narajang sia gunakeun kakuatan panarajang anu sakirana bakal mampu dipake ngarubuhkeun dewek wek buktikeun sia kakuatan jeung kemampuan si laing hei neh maneh wah datang nemongkeun diri untuk boga bekal ilmu silat anu hebat hasok maju narajang si laing si Trogo Sideng anu geus saga diri langsung maju narajang bebek jedalur bedinawat penyemoy curela cilung si Trogo Sideng maju narajang gerakanana kabilang cepet mangsa sapasang leungeunna ngarah kana anggota badan lawan panarajang anu dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan anu tangtu we eta kakuatan panarajang teh ancaman pikeun anu jadi lawan tapi akhirnya Muji Sakti anu ditarajang dina kayan teu ingkah di tempatna mampu ngimbangan kecepatan panarajang lawan ngajadikeun satiap panarajang anu jadi lawan bisa dibendung ku sapasang leungeunna akhirnya Muji Sakti sok yuk jari jeug si Trogo Sideng ngajarik jaga tukang sedengkeun aki Ramuji Sakti sukuna ngageser salengkah ka tukang si Trogo Sideng gancang mancukeun tangtunganana saterusna ngawangun deui pasangan bari musirkeun paneutupna aki Ramuji Sakti nu harita menerkeun tangtunganana kakuatan panarajang neh maneh lumayan oge Trogo Sideng mampu ngageserkeun suku wek dewek saeutik ka tukang tapi eta kakuatan panarajang teh masih kurang kuat sabab can mampu dipake ngarubuhkeun dewek wek si Trogo Sideng geus sagade diri pikeun nuruskeun tarungna baba bajenenna beladada belakuk babadena ngohoai jurela cilung si Trogo Sideng maju dina rajang kacepetan gerak jeung kakuatan panarajangna leuwih dironjatkeun si Trogo Sideng anu harita geus ngaronjatkeun kacepetan jeung kakuatan panarajangna
tetap bisa diimbangan ku Akira Muji Sakti anu masih tetap di tempatna. Panarajang Sitarogo Sideung rentas di jalan dibendung ku anu jilawan. Gese waktu sababaraha detik disanggeusna ngabendung Panarajang lawan. Harita sameme Sitarogo Sideung ngajarig ka dorong ka tukang. Akira Muji Sakti bisa ngasupkeun Panarajang dengan katuhuna ngahantem kana dada lawan. Sat hiu kebrokes Sitarogo Sideung ngagero kaget bae nahan ka nyeri saterusna ngadaligdeug mundur ka tukang sababaraha lengkah. Sitarogo Sideung kakuatan daya tahanna cukup hebat. Harita gancang mancukeun di tangtunganana. Akira Muji Sakti musirkeun perhatianana kanu jilawan baitus nyarita. Daya tahan badan maneh lumayan oge Sitarogo Sideung. Panarajang wek dewek nyata cacan puh mampu ngarubuhkeun nu jilawan. Tapi dina Panarajang nu saterusna mah neh maneh geus moal mampu ga ngajaga di kasaimbangan badan sia. Asok gunakeun kakuatan Panarajang nu leuwih kuat, nu leuwih hebat euy. Sitarogo Sideung ngawangun di pasangan bari musirkeun paneuteupeuna kanu jilawan. Babadat nina di sidewol ada dewok wajinalah curila cilung. Sitarogo Sideung maju di Narajang ngagunakeun Panarajang anu leuwih dironjatkeun. Karep hayang bisa ngarubuhkeun nu jilawan. Tapi pikeun anu sakitu kalina Panarajang Sitarogo Sideung teu labas diwe Panarajangna. Rentas di jalan dibendung ku anu jilawan. Sok hiu kekekeus. Sameme Sitarogo Sideung ngajarig ka dorong mundur ka tukang. Harita Aki rumaji ngasupkeun di Panarajangna. Leungeun nu katuhu ngahantem dada lawan. Leungeun anu kenca ngahantem kana kekemplong. Hiu keberkekes siat dekes babajila udah kejingelang lakon bedaga belakang. Sitarogo Sideung ngagero kaget benahan ka nyeri terus ngadaligdeuk mundur ka tukang sababaraha lengkah. Akira Muji Sakti masih mancu dina tangtunganana. Sedengkeun Sitarogo Sideung ngeureunkeun sukuna anu ngadaligdeuk ka tukang. Daligdeug raneg. Sitarogo Sideung ngarandeg terus mancuhkeun tangtunganana. Geus leuwih di 2 kali neh maneh kabeunangan ku Panarajang wek dewek. Tapi masih cacan bisa dirubuhkeun ku wek dewek euy. Tapi geus jadi kanyataan nu kabandungan ku maneh. Panarajang dilakukeun ku neh maneh. Meh kabehanana bisa dibendung ku dek wek Sitarogo Sideung. Si masih sanggup nulikeun tarung. Jadi berapa kena ngelekreko bodoh gejub makin ngeok. Jadi maksudnya maneh mah mun acan dirubuhkeun lawan mah bakal terus tarung gitu. Bece nala bodoh gedena. Oh tepikeun ka anggeusna ieu tarung. Neh maneh kudu ngarti najan bener neh maneh boga kakuatan jeung kamampuan ilmu silat anu cukup hebat. Tapi neh maneh tetep lain tandingan wek dewek Sitarogo Sideung. Sitarogo Sideung masih kene penasaran siga nama. Harita ngawangun di pasangan pikeun neruskeun tarungna. Akira Muji Sakti musirkeun perhatianana kanu jilawan anu geus saga diri pikeun neruskeun tarungna.
Sok deh maneh maju di Narajang euy. Gunakeun kekuatan Panarajang anu paling hebat. Wek dewek bakal kabuktikeun nih maneh lain tandingan wek dewek satalgo sideung. Nu matak ju maju Narajang deui sia. Boba culageunna culat badanna ngaladana palangkakan jorelat culung. Si Tarago Sideung maju di Narajang, angin semeran Panarajangna jadi leuwih kuat nebakana badan lawan. Akhirnya Muji Sakti ngerobah cara tarungna. Harita ngajorelat ngimbangan kecepatan jeung kekuatan Panarajang lawan. Sakaligus bari ngalakukeun Panarajang balesan kanu jadi lawan. Lumangsungna eta kajadian jadi narik perhatian warga anu imahna deukeut ka tempat kajadian. Saterusna jadi pabeja-beja ka warga anu sejena. Antukna jadi narungtutan daratang para warga anu ngabandungan kan lumangsungna kajadian dina waktu harita. Panarajang si Tarago Sideung aya nu disingkahan, aya nu dibendung ku Akira Muji Sakti. Sok yuk hidup plus. Panarajang si Tarago Sideung teu kena kana sasaran. Sok yuk kekeus. Panarajang si Tarago Sideung dibendung ku anu jai lawan. Geseh sababaraha detik disanggeusna ngabendung Panarajang lawan, harita Akira Muji Sakti ngasupkeun Panarajang dengan katuhuna ngahantem dada lawan. Set hiuk cebrot geus babajilelawek. Si Tarago Sideung ngagrok kaget mainahan ka nyeri terus ngadaligdeug mundur ka tukang. Daligdeug raneg. Si Tarago Sideung ngeureunkeun sukuna anu keur ngadaligdeug ka tukang. Si Tarago Sideung mancukeun di tangtunganana bari ngatureng hapan-napasna. Ningali si Tarago Sideung geus kabeunangan deui ku Panarajang anu jilawan. Sababaraha urang warga ngobrol jeung pada baturna. Aduh, cilaka ya mah euy, cilaka. Haha, anjir, cilaka euy. Si Tarago Sideung anu ngabela ngabantu ka si Dogo. Anu jelas-jelas aya di pihak urang euy, kalaka kabeunangan deui we ku Panarajangna Akira Muji Sakti euy. Ha guruna si Jawa Lai Udag. Oman Suroman, pupu lemur. Waduh, euy. Boa-boa bakal kesoaleh jajat teh dia mah ye euy. Eta si Tarago Sideung teh. Ji. Ali pamikiran loji ge sarua kitu pisan, Kang. Mun si Tarago Sideung tepikeun ka dirobuhkeun ku Akira Muji Sakti geus jelas. Urang teu boga diharapan ieu mah. Biajin, biajin. Cek bibi mah tong waka boga pamikiran anu saperti kitu. Yeuh. Da tarungna oge apaan acamna kasan. Sabab anu nyaho si Tarago Sideung anu bakal unggul. Da pugu urang mah teu ngarti kana jurus. Heuh sanu nyaho si Tarago Sideung nu bakal unggul. Cikan ceuk si abang ieu Igor. Ruruntuk jago seberang ya kumaha kira-kirana anu keur tarung teh ieu teh. Bacabana pula si Ibi, balah ceritanya si abang bah. Jadi memang henteu salah ceritaan si Ibi. Pitarungan acan anges. Kangaranan pitarungan henteu bisa gampang ditebak bah. Sanajan itu si Tarago Sideung geus kabinangan ku sirangan lawan. Tapi asing ganggu lah. Ini jajatin kulawan. Sanajan bengit jeung beteng terus beheng kena kusirangan lawan. Anu jelas si Tarago Sideung ngabela ke urang sarerea. Udah urang duakeun urang sarerea. Sing menang jangan kalah pula sama lawan. Bener sing arah. Ya bener si Tarago Sideung galaku mau ke kudu menang abang.
alias unggul. Mun tepikeun kaeleh jajaten gak baksa abah lu bakal singkil. Beneran Nyai. Aslina abah mah. Singkil. Singkil kumaha maksud abah teh? Rek singkil maju narajang, milu tarung gitu. Lain tarung singkil maksud dewe da kudu boga penghasilan keur nyumponan. Katang tuan seba upeti teh unggah bulan Nyai. Lain teu wani tarungan poe ieu mah keur ningang di apes. Kangaranan keur apes marek narajang ge kalaka kebenangan ku panarajang lawan. Mun milu monok di Maranda kelingang jaya aki teh kitu. Aki-aki merus tonyung karena kitu si abah mah ngagilek nate. Tuh. Tinggal diperhatikan si Telago Sideng masih kena sanggup peneruskan tarung nasi nama. Itu tinggalikan. Nuker ngalobro musurkeun di perhatianana ka tempat lumangsungna kajadian. Si Telago Sideng daya tahan badana cukup hebat. Harita masih kene saga deui. Saya gade diri pikeun neruskeun tarungna. Akhirnya Muji Sakti merhatikeun uji lawan bari nyarita. Wek dewek jadi penasaran. Hayangnya bebengetan deh maneh Telago Sideng. Tak nu matak Telago Sideng neh maneh bakal dibuka ku dewek-wek. Ayeuna neh maneh masih kene sanggup nulis karung teu babe judala emprut badanina blekok cimnendalala. Neh maneh nyata sanggup kene bikin nuliskeun karung. Si masih penasaran hayang bisa ngimbangan kekuatan wek dewek. Sok hasok baju deui gunakeun kekuatan sapinuhna. Telago Sideng. Rubuhkeun wek dewek mun memang mampu mah. Babadino dulkak duligong babajining laga-laga. Ciga woro kadang nilina curila cidung. Si Telago Sideng maju dina rajang ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan sapinuhna. Sabab kekuatan panarajangna nimulkeun angin sameran panarajang anu leuwih kuat. Akhirnya Muji Sakti ngimbangan panarajang anu jilawan. Panarajang si Telago Sideng rentas di jalan sabab arah sasaran panarajang jeung parobahan tata gerakna bisa dibaca ku anu jilawan. Akhirnya Muji Sakti ngabendung di panarajang lawan. Gese waktu sareng hapan sanggeusna ngabendung panarajang lawan. Harita akhirnya Muji Sakti leungeun katuna ngalakukeun gerakan rek ngajamret Telago Sideng nu jailawan. Akhirnya Muji Sakti penasaran hayang ningali rupana si Telago Sideng. Tapi samemeh leungeun katuhuna bisa ngajamret Telago Sideng atau tergos lawan. Harita ngadadak aya cirim anu ngajolat datang sarta langsung narajang ka akhirnya Muji Sakti. Harita akhirnya Muji Sakti kageteun sabab kekuatan panarajang anu datang teu bisa dianggap enteng. Angin sameran panarajangna nembus kana kulit jeung daging. Sok pros. Akhirnya Muji mancuh dina tangtunganana di tempat anu kosong. Bari musirkeun perhatianana ka cirim anu anyar datang anu geus ngagagalkeun karep pamaksudan ngajamret Telegos kain hideungna nu dipake ku si Telago Sideng. Sangeusna jelas ka cirim anu anyar datang harita akhirnya Muji Sakti jadi kerung bari merhatikeun nang bule budak lalaki nurek mangkat rumaja. Ningali kana syariat mah asa pamohalan bisa ngalakukeun panarajang anu kawilang ngabayakeun.
Nang Bule anu kelu mampah neangan laratan nu jadi bapa Jakawanara. Harita beti parengkeun ngaliwat kalebah dinya. Nang Bule tuaka langsung nemungkeun heula diri, tapi nyumput heula dina balik tatangkalan merhatikeun heula kajadian anu keur lumangsung. Nang Bule sanajan tadi ngabandungan ti mimiti tapi ningali Setelgo Sideung anu ngabela si Dugul, harita malah ngadenge obrolan para warga yen Akira Muji Sakti teh guruna Oman Suroman. Mangka Nang Bule geus bisa nangtukeun sikapna kudu ngabantu ka Setelgo Sideung. Ningali kadatangan Nang Bule, harita Oman Suraman jeung Jaka Cece si Kipas Sideung tinggara jeung laluncatan datang nyamperkeun ka tempatna Akira Muji Sakti. Sangeusna deukeut harita Oman Suraman jeung Jaka Cece terus ngajelaskeun ngeunaan Nang Bule anu kungsi tarung jeung maranehna duaan sarta ngungkulan ajen pangarti maranehna duaan. Sangeusna dibejaan ku Oman Suraman jeung Jaka Cece si Kipas Pedang ngeunaan Nang Bule teh incuna Sirawing. Harita Akira Muji Sakti nitah mundur ka Oman Suraman jeung Jaka Cece si Kipas Pedang. Geus coba dicarita Oman Suraman jeung Jaka Cece balik deui ka tempatna anu tadi. Akira Muji Sakti netepseukeun ka Nang Bule anu harita malas teutepan. Akira Muji Sakti kerung ningali sikap Nang Bule bangun anu tetep tenang. Jadi neh maneh teh si Nang Bule anu kungsi ngarubuhkeun murid dewek si Oman jeung si Jaka Cece. Terus neh maneh teh incuna Sirawing cenah nya. Bener neh maneh teh incuna Sirawing Nang Bule. Kayaan sikep jeung carita Nang Bule masih tenang. Mohon leres abdi incuna Akira Wing. Jenten aki teh guruna Oman Suroman ki. Bener dewek-wek guruna si Oman. Oman Suroman deg budeg tetap murid dewek. Wek dewek katalah Akira Muji Sakti. Waktu Sirawing akineh maneh masih makalangan mah wek dewek mangrupa salah seorang musuhna. Anjakal waktu wek dewek rek balas dendam Sirawing nageus unur ti dunya kajawaraan Nya adi saur abdi maki henteu terang kana masalah eta mah. Anu penting mah abdi tadi tos tulungan si Telegos Sideung ki anu bade dijamret telegosna ku aki. Tindakan nu dilakukeun ku neh maneh lancang jeung kurang ajar Nang Bule. Gandung harti neh maneh geus ngahina ka dewek-wek. Geus poguh aki maneh Sirawing anu sok pahlawan. Dipilueun kana urusan batur. Sirawing aki neh maneh mun aya di dieu kuek dewek diwawajak. Geus eueuh gunana geus unur ti dunya kajawaraan mah. Sirawing aki neh maneh memang leutik burih unur ti dunya kajawaraan sineun ku dewek-wek anu rek balas dendam. Mun aya di dieu Sirawing bakal dipolaran ku dewek-wek. Mangkeluk belagu eueuh ka wanita si kurang ajar. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan Akira Muji Sakti anu ngahina kanu jadi akina.
harita nang bule jadi kasinggung keluar deui karakter aki buana ireng anu jadi guruna. Sikap jeung carita nang bule harita jadi kasar. Hei, aki-aki kot boleh, goblok. Maneh montong ngahina kaki aing anjir siara muji. Hantem we ngabato sageunahna anjir. Dibebekeun sia tasungu teh. Karetnya mangkulu kawas maneh mah murid. Salage dibela we, dasar aki-aki kurang ajar. Memang koplok maneh sakira muji. Akira muji sakti puguh we jadi nyiak belum bangetna. Asa diunghak budak satepak. Tapi akira muji sakti masih bisa ngadalikeun dirina. Mureleng kanang bule bari nyarita. Neh maneh can nyaho saha dewek-wek nang bule. Wali ngahina mangka neh maneh bakal ngarasakeun akibatna sia. Cong boroning neh maneh nang bule. Aki neh maneh nyatana sirawing. Rung tarung ngalawanan wek dewek dijamin bakal modal sia. Maneh montong padu ngajablog anjir, blog. Tong waka jeung aki aing satarungna. Jeung aing ge maneh santang tu bakal menang sia. Entong boroning kakarek maneh samuji. Dulu naramisak mun maneh gablekeun guru dipejetkeun ku aing mata. Akira muji sakti langsung nangtukeun sikapna pikeun ngalakukeun tindakan. Neh maneh montong sombong sia nang bule. Buktikeun kakuatan jeung kamampuan neh maneh sia. Sok jang narajang ka dewek-wek sia. Jadi maneh anu minta ditarjang ku aing gitu. Nggak penting ka aing maneh mah anjir. Sok lah aing anu narajang. Heya. Jurelat cilung nang bule narajang. Akira muji sakti tenyingkahan panarajang lawan. Harita panarajang nang bule dibendung ku sapasang legeuna. Bantrokan kakuatan tenaga lapisan ngaliwatan sapasang dengan masing-masing harita rumangsung. Saukeukeus jari jeug. Nang bule jeung akira muji sakti ting jari jeug ka tukang. Medina waktu anu bareng pada mancuhkeun di tangtunganana. Akira muji sakti kerung. Ugo kageteun sabab bantrokan kakuatan tenaga lapisan ngajadikeun pada ngajari jaga tukang. Nandakeun kakuatan tenaga lapisan nang bule kawilang di luar dugaan. Nang bule ngawangun di pasangan. Musirkeun paneutipna kan dilawan bae nyarita. Si ganu heueuh we maneh mah mental ditarajang ku aing siara misak. Kabukti ya maneh ge sarua jeung aing geuningan ngajari jeung ka tukang anjir. Anu matak ceuk aing ge tong waka sombong hiji jelema mah. Mun aing niat mah tadi maneh geus kabeunangan ku panajang aing ramuji. Si kolot bedegong ngan hanya kal aing teu waka ngasupkeun panajang. Akira muji sakti saya gede diri mangsa ngabendung panajang lawan bakal ngagunakeun setengah bagian kekuatan tenaga lapisanana. Sedengkeun si Talogo Sideung waktu ningali aya nang boleh datang ge harita geus langsung ajolelat tinggalkeun eta patempatan. Para warga ningali kadatangan nang bule anu tete lain budak lalaki biasa. Ugo we jadi
ngagetkeun para warga anu ngabandungan kana eta kajadian. Komo sanggeus ningali Nang Bule maju narajang. Parang di Bandung panarajangna. Akira Muji Sakti jeung Nang Bule ting jarig jeung ka tukang. Sabagian warga jadi ngalobro jeung baturna. Bibi masa kakrek ningali ayeuna eta budak lalaki nu ngaran Nang Bule teh. Cenah mah icuna si Rawing, paingan hebat ilmu silatna nya. Waniun tarung ngalawanan Akira Muji Sakti. Tadi bantro kakuatan ge pada ngajari jaga tukang. Ai. Duanana teh sangka bener-bener hebat eta Nang Bule teh. Mas utonnya mas. Ngaduda senajan budak ngoge ngebe. Lain budak sembarangan. Yuk kak ngaranan nginjuna si Rawing mah. Ya jadina yang entok madak ngane. Ya seumpamane boga ngelmu silat ngandung hebat ya semalah ku perkiraan mah eta ngakira Muji Sakti ge sing pasti bakal kaget malenan entok nyangka entok nyangka calung lawanan budak lelaki nganu ora iso dianggap enteng aja pengartina tapi geuning katingali kok ngulang oge ta pengarti budak teh ngending sakitu ngebatna ngitu tah bingenci nya bener gitu mas ya mudah-mudahan we atuh eta Nang Bule incuna si Rawing teh sing aya dina kaunggulannya terus terang Nang Bule anu unggul mah bakal aya parobahan tangna oge kana kahirupan sakabeh warga pageus mah urang lamun segitu teh mah ari pakaulan mencit hayam kampung boga tilu sigi mah nya geus sakepeul eta Oman Suraman jeung si Jaka Cece teh masa ngeunahna teuing dina nyieun aturan jeung kacantuan tuh tingali Akira Muji Akira Muji Sakti geus nitah narajang deui sigana mah Nang Bule tingalikeun tuh mas nu keur ngalobrol musurkeun di perhatianana ka tempat kejadian. Akira Muji Sakti anu geus saga diri pikeun ngabendung panarajang lawan ngagunakeun setengah bagian kekuatan tenaga lapisanana harita nyarita ditujukeun ka Nang Bule. Sok neh maneh maju dina rajang Nang Bule. Gunakeun kekuatan panarajang nu leuwih hebat euy. Anu bakal mampu ngarubuhkeun wek dewek sia. Oke lah ku aing bakal ditarjang deui sia Akira Misak. Si goreng patut. Mane montong kaget mun kabeunangan ku panarajang aing anjir. Awas ya. Ramuji. Heya. Juremat. Si Nang Bule maju dina rajang. Ningali panarajang lawan datang Akira Muji Sakti ngabendung di panarajang lawan. Sok Gese sakitu. Gese sababaraha detik disanggeus cenah ngabendung panarajang lawan. Harita Akira Muji rek ngasupkeun panarajang leungeun ka tuhuna. Tapi kapiheulaan manten ku gerakan Nang Bule anu leuwih cepat. Panarajang leungeun ka Nang Bule ngahantem dada lawan. Satu jebrok gesik. Jadah kabeunangan wek dewek. Akira Muji Sakti ngagerok kaget wainhan ka nyeri terus ngadeleg mundur ka tukang. Tapi gancang Akira Muji Sakti mancukeun di tangtunganana. Akira Muji Sakti kerung. Bari merhatikeun nu dilawan, kanyataan nu meh henteu dipercaya harita keneh